Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, murid-murid ibu di kelas 2 sadayana. Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Tepang deui sareng Ibu Abila dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ieu sateacan urang ngalaksanakeun tes, urang nyemut-nyemut deui materi anu atos dipelajari ku urang sadayana, nyaeta ngeunaan ngaregepkeun pupuh pucung, kalimah pangajak, nyaritakeun kaayaan gambar, tuangeun khas Sunda sareng nuliskeun ngaran. Ngaregepkeun pupuh pucung masih emut anu judulna tata krama. Nah, mangka inget tata krama sopan santun tanda jalma iman nyarita jeung amis budi da basa mah lain barang anu mahal. Tah dinu kalimat ieu urang kedah emut aya sabaraha guru wilangan sareng guru laguna naon. Tinggal dietang aya sabaraha kata, teras huruf vokal anu terakhir nyaeta huruf naon. Contoh, mangka, inget, tata, krama, sopan, santun. Aya 12 kata sareng huruf U anu terakhir huruf vokal. Anu kadua tanda jalma iman aya genep suku kata sareng huruf vokal terakhir nyaeta A. Kitu saterasna. Salajengna kalimah pangajak. Nu dimaksud kalimah pangajak nyaeta kalimah anu eusina mangrupi ajakan kanggo ngalakukeun hiji urusan atawa pagawean. Jadi kalimat yang isinya tentang mengajak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, Dini ngajak Ameng ka Ima. Ima, Ameng yuk. Nah, seperti itu kalimat pangajaknya. Yang kedua, Dewi ngajak jajan cilok ka Rina. Bagaimana kalimat pangajaknya? Rin, jajan cilok yuk. Nah, seperti itu ya. Ciri-cirinya ada kalimat yu atau hayu. Salajengna nyaritakeun gambar. Nu dimaksud nyaritakeun gambar nyaeta nuliskeun carita dumasar kana gambar. Contoh, perhatoskeun gambar. Perhatikan gambar di depan. Bagaimana kira-kira satu bait ceritanya atau satu baris dua baris cerita? Kalian jelaskan di bawahnya. Contoh, barudak kelas 2 nuju latihan nembangkeun pupuh pucung. Seperti itu, tergantung dari gambarnya seperti apa, lalu diceritakan dalam bentuk tulisan. Materi salajengna tuangeun khas Sunda. Mangga tingali aya tauco. Di mana tauco kawentarna? Di Cianjur. Anu kadua ieu naon? Ganasnya, ganas Subang. Sareng peuyeum di mana kawentarna? Di Bandung. Salian ti eta aya kurupuk udang di Cirebon atanapi Indramayu. Teras aya wajit di Cililin sareng tahu di Sumedang. Ta eta tuangeun khas Sunda. Teu kakantun dodol di Garut. Masih ingat ya? Nah, upami anu ieu nuliskeun ngaran atau menuliskan nama. Ingat, dalam menuliskan nama kita tidak boleh lupa huruf kapital yang benar. Nu kahiji nyeratkeun nami rerencangan istri atanapi pamege. Contoh, Dodi, Jaka, Iwan, Sari, Rina, Ima. Nami-nami guru, Bu Tuti, Pak Ahmad, Bu Ima, Pak Kam.
Murid-murid sadayana kumaha tos emut deui materi-materi anu kapangkertos dipelajari. Mudah-mudahan tos emutnya upami tacan mangga diputer deui video pembelajaranna. Mung dugi dieu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.